Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami abdi Salsabila ti kelas 10 MIPA hiji. Di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Kasakala Situ Bagendir. Zaman baheula aya hiji landa beunghar anu katelah Nyi Indit. Manehna teh kacida pisan ku maditna. Ari beungharna mah teu telah, boh kebonna, boh sawahna, imahna ge panggedena di salembur eta teh. Basa usum panen, Indit rek aya niatan mere tumpeng ka tetanggana, tapi tumpengna teh teu sakumaha, tetanggana loba. Barang cekakan, datang aki-aki bongkok nyamperkeun, tapi ku pribumi teu ditarik, teu ditakon. Nyampok aki-aki teh teu kawawang ku lapar, sugan we aya meureun saeutik wae mah. Ari kitu teh Indit nyarekan pajarkeun si aki-aki eta teh tueuh ka era, tungtungna mah aki-aki eta teh nyingkah. Jumaringget bari ngomong sagala ge, boh kanu hade, boh kanu goreng, pasti aya wawalesna. Keur ngomong kitu teh hadengeun keluarga nu aya di dinya. Salengserna darahar, regreg garandeng cingga rorowok caah caah. Teu kanyahoan ti mana datangna cai eta. Nyaleup pakarangan imah Nyi Indit kakeueum laput, sawah nu uplak-aplak geus aya di dasar cai. Lembur sakuring bungkring geus loba mangrupa situ nu nepi ka ayeuna katelah Situ Bagendir. Mung sakitu dongeng ti abdi, kakirangan kalopatana nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.